jalmi anu nyeurkeun istighfar, anu ngalazimkeun istighfar teh bakal dipasihan rizki ku Gusti Allah min haitsu la yahtasib. Tina jalan nu teu disangka-sangka. Ngan urang nyebatkeun rizki teh kana artos unggul. Rizki teh sanes artos unggul. Urang teh sok istighfar, nah geuning dunia mah duit teh teu datang-datang. Bohong ajengan teh cenah. Eta cenah abdi istighfar unggal poe, tapi duit angker teu nambahan. Dapat kitu jarang. Urang nyebutkeun rizki teh kana naon? Kana artos. Merzuquhum min haitsu la yahtasib, bakal dipasan rizki ku Gusti Allah teh tina jalan teu disangka-sangka. Ai rizki nu teu disangka-sangka teh naon? Bisa jadi almal. Harta wal hadiah. Urang gaduh harta teu disangka-sangka kulantaran naon? Kulantaran gaduh rizki nu teu disangka, gaduh warisan. Pat teu disangka-sangka eta teh. Anu masian hadiah tetangga syukuran urang dipasan hadiah biasa jadi eta teh naon disebut rizki nu teu disangka-sangka. Aya deui tiasa jadi parsul amal, nalika urang aya kesempatan damel batur bisa gawe teu bisa gawe urang mah gaduh tiasa damel. Ibu gaduh caroge nganggur we, urang mah caroge urang mah tiasa damel aya kesempatan. Eta teh rizki sami. Parsul amal teh gaduh tujuan, gaduh kesibukan teh rizki ti Gusti Allah, kesempatan kangge bidamel teh. Min haitsu la yahtasib. Radang istighfar teh sami parsul amal wal wadhaib. Atanapi urang teh dipasan rizki teh wal musaadah wal muawwanah. Hantosna eta jalmi teh loba ditulungan ku batur. Jalmi dosen ditulung lamun jalmi seueur ditulungan ge batur eta teh jalmi gaduh rizki. Batur teh nyaahkeun ka urang teh bisa nulungan ka urang. Kulantaran urang bageurna urang. Urang nyeurkeun istighfar, batur teh jadi nyaah. Batur daek nulungan urusan kahirupan urang teh. Tah al-musaadah pertolongan, al-muawanah pertolongan tinu sanes eta rizki sami. Min haitsu la yahtasib. Pan urang teh disangka-sangka. Sanu rek nulungan urang. Urang ngarepkeun pertolongan ti wargi kadang-kadang teu dipalire. Pertolongan ti rencan kadang-kadang teu dipalire. Nah jalma anu teu wawuh-wawuh bisa nulungan ka urang. Min haitsu la yahtasib. Ngarepkeun hayang ngarepkeun naon? Rizki nu aya ti wargi, rizki nu ti tetangga, rizki nu ti baraya ternyata teu aya bet aya keh ti jalmi nu teu disangka wawuh ge karek harita tapi bet nyaaheun ka urang tah eta min haitsu la yahtasib. Yarzuqum min haitsu la yahtasib. Sebata musaadah. Ini sebata tashilul umur. Digampangkeun segala urusan. Segala urusan nu dipidamel nu dirandaku anu dugi ka urang teh ku Allah digampangkeun. Ieu urusan lamun dina paningali mata jalmi hese eta urusan teh. Tapi ari ku Allah dibukakeun mah, digampangkeun mah. Urusan anu hese ge janten gampang. Tah ngagampangkeunna kana sagala urusan tas